Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui pamiarsa sadayana sareng carita Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-12. Ulah hilap like dan subscribe na pamiarsa. Sumangga urang dangakeun deui carita Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Unggahna gambaran orokna impian. Geus ngahudang rasa kapanasaran dina diri Sri. Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Pamirsa sadayana ulah hilap like sareng subscribe-na. Urang lajengkeun deui. Rupa-rupa patalekan nungtut kedal pikeun neangan jawaban. Matak buga kana kasab. Sabab hate jeung pikiran ngamuara dina tujuan. Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Ulah hilap pamiarsa sadayana like sareng subscribe na carita Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Urang lajengkeun deui. Hayang panggih nu jeung jadi anak. Nung geus dahar leungeun warji nyampai dina tak-tak Sri. Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Ulah hilap pamirsa sadayana like sareng subscribe-na kangge ngarojong dongeng Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Sumangga urang lajengkeun deui. Lamunan kagarwahkeun Sri ngarenjag laju nangtung. Bari ngepeskeun leungeun warji tina tak-takna. Warji olohok. Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Ulah hilap pamirsa like sareng subscribe-na. Kurang lajengkeun deui pamirsa. Warji olohok narima sikep Sri ka dirina nu tara-tara tisasari. Kunaon nung aya naon? Sri ukur gideg bari undur ngajauhan. Urang lajengkeun deui carita Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Ulah hilap pamirsa like, subscribe, komen ngangge ngarojong carita Sunda Liwung Teh Yeni. Sumangga urang lajengkeun deui. Tetep sekut nundeun karucit kanu jadi salaki alatan nyakseni kajadian penting tadi. Akang salah naon nung? Naha kawas nu ngewa kitu? Eta paneuteub. Liwung Teh Yeni bagian ke-15. Pamirsa ulah hilap like sareng subscribe-na kangge Liwung Teh Yeni. Sumangga urang lajengkeun deui. Tong coba-coba akang ngadeukeutan abdi. Haram badan abdi keur diri akang. Nung salah akang naon? Akang geus hianat, akang geus ngabohong ka abdi.
Liwung teh yeni bagian ke-15 ulahila pamirasa pangrojongna like sareng subscribe na kangge carita Sunda Liwung teh yeni. Urang lajengkeun deui. Warji ngagebeg ngadenge carita Sri. Hianat naon nung Akang Satya saha si Gayatri nepi ngimpi kagudamkeun ngalambang sari sagala. Ulah hilap Liwung teh yeni bagian ke-15 di subscribe pamirsa pangrojong di subscribe. Urang lajengkeun deui. Kaleulewihi saha jinah anjeun Kang deg jajantung asa coplok ngadenge aran Gayatri disebut ku Sri. Pi jawabeun ngadadak ilang tina pamikiranana. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe na. Urang lajengkeun deui. Salingkuh anjeun Kang kuburan budak ge base kene abong kena maju usaha abong kena akang geus nyangking dunya. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulah hilap like sareng subscribe na pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Tega akang ngaduakeun abdi ka si Gayatri. Sri ninggalkeun Warji nu ngembang kadu satengah lumpat asup ka jero imah dibari ngadupak Warji nu ngajanteng hareupeun panto. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulahila pamirsa like sareng subscribe na tekan lonceng. Sumangga urang lajengkeun deui. Ruas kareureuhnakeun nginget-inget deui carita Sri ka dirina. Warji ngarahuh nyang saya na kursi tepas teu nyangka Sri wani haok polotot kakara nyakseni. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulah hilap like sareng subscribe na. Sumangga urang lajengkeun deui. Saumur ngarumah tangga amarah nyata katara tina sikepna. Bujeng hingga ku dirampak ditanya ge wani mureleng. Sri lain wanita baheula nu satuhu ka Warji. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulah hilap pamirsa sadaya like sareng subscribe na. Urang lajengkeun deui. Memeh kajadian peuting harita nu ampuh ngarobah sikepna. Pikir ulang neangan jawaban ti mana jeung ti saha Sri apal Gayatri. Liwung teh yeni bagian ke-15 ulahila pamirsa like sareng subscribe na carita Sunda official Liwung teh yeni.
Sumangga urang lajengkeun deui. Enya jeung Gayatri makhluk sesembahan dirina nu ngawujud putri karaton nyatana sang ratu pembayun. Rupa-rupa patalekan nungtut deui jawaban. Liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Sumangga urang lajengkeun deui. Naha jeung naha pan sidik ti mangkukna manehna di luar kota. Teu sare jeung Sri we ieu warji kakara balik nepungan Sri. Liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah heula pamirsa like sareng subscribe na. Sumangga urang lajengkeun deui. Teu kudu kaget urusan kieu mah, yang sang pembayun lain makhluk wujud kawas urang. Kaum maranehna kawasa sakumaha kahayang. Liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah heula pamirsa like sareng subscribe na. Dongeng Sunda Liwung teh yeni. Sumangga urang lajengkeun deui. Pamajikan si Ujang keur boga gawe, manehna boga kahayang, boga tujuan, naon bae nu aya pakuat pakaitna jeung tujuan manehna. Ulah heula pamirsa like sareng subscribe na Liwung teh yeni. Sumangga urang lajengkeun deui. Eta mangrupa laratan ilapat sabab musabab hingga manehna bisa tepung jeung tujuanana. Bahkan ta nyarita kalayan daria ngacentrekeun alesan warji dipikangewa ku garwana. Liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah heula pamirsa like sareng subscribe na kangge ngarojong carita Sunda Liwung teh yeni. Teras naha Sri teu nyarita majar abdi ngimpi base gigireun manehna jeung apal ka putri Gayatri sagala, bahkan ta ngahuleng sakedap. Liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah heula pamirsa like sareng subscribe na kangge ngarojong dongeng Liwung teh yeni. Urang lajengkeun deui. Haseproko nyerbung tina bahamna teu lila neuteep warji nu sila hareupeunana. Nu ngarupakeun si Ujang Gundam. Liwung teh yeni bagian ke-15. Urang lajengkeun deui pamirsa. Sare ngalambang Sari jeung Gayatri teh sanyana utusan ti kidul ti sang pembayun pikeun nganyahokeun ka garwa si Ujang yen sang pembayun
Liwung Teh Yeni bagan ke-15. Pamirsa ulah hilap like sareng subscribe nah pamirsa Kang Ngarojong Liwung Teh Yeni urang lajengkeun deui mikarep dirina maksad Abah wadal warji ngajenghok sabab dirina teu boga pikir jeung paniatan pikeun numbalkeun bojona. Liwung Teh Yeni bagan ke-15. Ulah hilap like subscribe pamirsa urang lajengkeun deui numbalkeun bojona keur gaganti raja kaya nu keur diasaan ku manehna bah sri teh kahirupan abdi duriat abdi moal mikeun mun pamajikan kudu jadi gantina. Liwung Teh Yeni bagan ke-15. Ulah hilap pamirsa like sareng subscribe nah urang lajengkeun deui bahkan tak ukur seri maur nempok warji nu katangen geumpeurna saha gantina atuh sujang warji ngahuleng tuluy nungkup beungeut. Liwung Teh Yeni bagan ke-15. Pamirsa ulah hilap pangrojongna like sareng subscribe nah urang lajengkeun deui nutup beungeutna ku dua dampalna dampal leungeunna asa anyar keneh si kasep teh bah ujang geus boga janji teu bisa undur sabab geus pasti pati pangguneman Sri jeung Yati katangen daria katangen daria. Liwung Teh Yeni bagan ke-15 urang teraskeun pamirsa naon nu nembongan dina impian dibejakeun ditek-tek daya nu kaliwat najan kapegat inghakna kalan-kalan cipanon teu leh marengan mun seug nyabit-nyabit ka anak nu geus teu aya. Liwung Teh Yeni bagan ke-15 pamirsa urang lajengkeun deui can cacap nyi tetempoan teh sabab waktuna ge can wekasan kakara nincak hajat kadalapan lin Sri Unggeuk Yati milu prihatin. Liwung Teh Yeni bagan ke-15 pamirsa ulah hilap di like subscribe tekan loncengna komen pamirsa. Liwung Teh Yeni bagan ke-15 urang lajengkeun dari pamirsa tuluykeun kege bakal panggih jeung si kasep sing yakin nyi muntang bae ka mantena insyaallah ceuk. Liwung Teh Yeni bagian ke-15 urang lajengkeun deui pamirsa Yati ngarangkul adina nagrakeun kaheman
hanca kopina pamirsa cak nepi ka dieu heula ngalakon liwung teh yani bagian ke-15 enjing disambung deui ngalakon liwung teh yani bagian ke-16 diantos wae pamirsa. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirap like, subscribe, tekan lonceng. Tur nuhun.